geus beres pesantren ditata melalui pendidikan khusus dek ninggalkeun ilmu teh dek ditinggalkeun satungtung make ilmu bae ibadah moal mantep ditinggalkeun ilmu supaya orang boga rasa urang mun make ilmu bae atau di syariat bae ilmu hukum ditinggalkeun eta kun urang mah berabe eta kos itu berabe lo nuntun itu berabe dek make adab ditata ibadah teh jadi dek nunggalkeun Allah dina pagawean nunggalkeun Allah dina asma nunggalkeun Allah dina sifat engke bakal kaharti tunggalna Allah dina zat tinggalkeun ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik wajad kidam bako mughalafatan lil hawadisi tong dreng ilmu eta ilmu eta dik ninggalkeun ilmu eta pindah kana rasa eta ditinggalkeun da ku urang nyaritakeun wujudna ilmu didalilan ku urang ayana wujud make dalil nakli make dalil kiasi hujah burhan eta mah ilmu ngaranna ditinggalkeun make kos kitu bae mah teh ibadah TK teh mah kos kitu